Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu, penata acara anu dipihormat, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar masyarakat Kampung Larangan, Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, keluarga besar DKM Masjid Al-Mubarakah. No alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasilah sababiyah aya hiji perjuangan anu dibarengan ku pengorbanan. Perjuangan namun perjuangan hayang ngaraih ridona Allah, perjuangan hayang menang syafaatna Rasulullah, disusul ku pengorbanan. Pengorbanan namun pengorbanan harta, tenaga, pikiran, dibungkus ku hiji bungkusan anu kacida mulyana, nyaeta memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan para panitia jamaah, baik harta, tenaga, pikiran, sing jadi tabungan-tabungan amal soleh, rizkina, ekonomina, usahana urang dia sing lebih barokah. Mudah-mudahan diparanjangkeun umur turunan-turunana sing saroleh solehah. Ulah hayang ngarasa ragu seeutik oge. Harta nu dikorbankeun, disodakohkeun, diinfakkeun kana syiarna agama Allah, eta harta moal mantak murangan. Justru Rasulullah ngabejaan harta nu disodakohkeun ku urang bakal bertambah. Amin. Mana qasabalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru ditambah ku Allah. Mantap rezekina sing leuwih barokah urang dieu. Wabil khusus para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, guru-guru urang sadayana nu sami napahan di haflah mubarakah. Bil khusus kersana Ki Yusuf Guru Sim Kuring anu janten sesepuh di dieu, mudah-mudahan sing diparanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala, sing disehatkeun zahir batin, digampangkeun memiliki rezeki, turunan-turunan sing saroleh salehah. Oke, bil khusus sahabat dari Front Pembela Islam Laskar yang selalu berjuang, tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek, untuk menegakkan syiarnya agama Allah, menjadi benteng-benteng dzurriyyah Rasulullah SAW, menjadi benteng-bentengnya ulama Allah. Karena Rasulullah SAW wafat tidak mewariskan harta dan jabatan, tapi Rasulullah wafat mewariskan ulama. Rul Arul bantu bencana yang jauh narul saya ingat Arul sobat aing alhamdulillah jangan nondirul susu ulah susu aing telok nyusu aya kieu aing nyusun aja nabi
Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri kurang doakan mudah-mudahan sing dijadikan pemimpin-pemimpin anu amanah, sing dijadikan pemimpin-pemimpin anu soleh. Sabar lo mania negara diisian ku para pemimpin soleh, rakyat nasaroleh, insya Allah mulai musibah mual. Makanya bahan tapakuran orang guna loba tegoran ya Allah loba musibah. Sabab nungari siang ieu bangsa loba nangis kalawan karena aturan-aturan Allah. Betul. Laras henteu. Atuh Allah mah kudu nurunkeun pasukan. Nu riben-riben diturunkeun virus ke hiji riweuh sararea. Kasih corona eta. Kokoro bae jero calana eta corona. Karena kita corona guys liur kali. Gara-gara naon? Gara-gara Cina, gara-gara Tiongkok menghapus label-label halal. Jadi di setiap restoran Cina, lamun aya label halal, ngaran halal dihapus punyana. Berarti kesalahan karena aturan yang hukum Allah. Akhirnya Allah ngutus pasukan ngaranna si corona. Eta karena corona ikan corona. Duri bangsa, aduh ribu. Depan gede virus, pusok. Toyota kene. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan orang manusia dari ada arariman ke Allah sing dijaraukeun amin. Dina si corona eta. Bahkan di Indonesia ge moal aya kemajuan di Indonesia lamun virus corona dipiara ti baheula. Sebenarnya saya corona di Indonesia ti baheula, naon corona? Korupsi rombongan nasional. Puluhan tahun merdeka masih kenal manusia salah rakyat Indonesia, benar? Padahal Indonesia itu benar, hayang naon di Indonesia ada tambang minyak gas bumi loba, negara batu teboga Indonesia boga, tapi kurang teu mampu ngabengharkeun masyarakatna. Pada eta digombolan wae, dirampogan wae, miliaran triliunan dirampogan, duit KTP dilembok 2 triliun. Jangan lu aja naik duitnya itu. Coba bikin kau larangan 2 triliun, bener tuh? Belikan gue karena cendol. Kakek bisa. Loh, kayak wali suka ini ini renang nak cendol. Ya Allah, mudah-mudahan sing berkah di Indonesia, amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadallahu wa iyyakum ajmain. Dipengen orang sami-sami manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita tetap selalu diusurkan ku Allah kajungan orang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada dzurriyyah-dzurriyyahna, kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada tabi'in, tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna khusus urang nu hati di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masih kenging syafaatul uzmana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk jasa orang jadi umat Islam dibandingkan dengan kafir. Ada bahasana naon dia dengan kafir-kafir kan bener. Berarti jelema anu teu iman ka Allah, teu iman ka Rasulullah kafir. Oh, padahal al kafirun aya ya qul ya ayyuhan kafirun. Lain qul ya ayyuhan non muslim lain. Geus kumaha deui bahasana eta. Boga sia teu arariman. Orang beruntung di hadapan Allah jadi umat Islam, umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya, cuma dah lulus jasa sih, apa? Di bangsa Allah di masalah di susah ya. Amit amit. Ayo di luhur semangat, tidak usia dia hadap semangat ibu. Bu semangat atuh. Ayo di luhur semangat, dihadap semangat mau jadi. Ngaji maksudnya ngaji bisa kemana wae mikir lah. Mau jadi dari luhur semangat, handap semangat jadi. Untuk orang jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat Islam, dibandingkan dengan kafir, orang umat Islam diberi modal ku Allah 2 daya. Daya naon buka hiji daya pikir, anu kedua daya zikir. Ai daya pikir naon akal, daya zikir iman. Sementara kafir ngan ukur hiji modalna, daya pikir wungkul, akal wungkul, logika wungkul, iman daya. Untung orang jadi umat
modal 2 naon cenah astagfirullah aing ngomong make salon aku teu kadenge ya nu kahiji pikir nu kadua zikir aing pikir naon akal gitu aing zikir iman yuk eta dua modal fungsikan di relna masing-masing di jalanna masing-masing mana kejadian anu kudu ditarima heula ku akal mana kejadian anu kudu ditarima heula ku iman sing bisa ngabedakeun mana nu biasa mana nu luar sabab jelema ayeuna geus loba salah nganilai nu biasa dianggap anu biasa dianggap luar biasa nu luar biasa dianggap biasa pasir dianggap beas beas dianggap pasir bikang dianggap mbe dianggap bikang sababnya kalau babikang doang lo bandung gitu di Cisoka air gitu ban memang tilok make celana jubur nak ada jadi ayah lo gitu ya aku sakit ngaji sih ngaji make rok mini di rojok ku aing amit sih aku di dia mah rapih ya alhamdulillah di dia mah teh ngai ke pasar nonton teh bae ya Allah ya Rabbana supaya gampang ngabedakeun mana nu biasa mana nu luar biasa makanya aya fungsi akal jeung iman contoh akal ya kejadian nu kudu ditarima heula ku akal si Asep Mubarok ulin ke sungai na gede lebar caina banjir di sisi sungai aya truk gede keur naikeun pasir ditinggalkan ku si Asep Mubarok eta truk 5 menit geus 5 menit si Asep Mubarok balik deui ka sungai kaget neuleuh truk geus pindah tempat bisa ngelewatan sungai 5 menit pindah tempat bisa nyebrang sungai biasa luar biasa ibu-ibu biasa luar biasa ibu-ibu ayah truk 5 menit bisa pindah tempat nyebrang sungai nu segitu gede na luasna biasa luar biasa Beladir biasa luar biasa bapak-bapak biasa luar biasa ayah truk mampu nyebrang sungai 5 menit biasa luar biasa nu ngajawab luar biasa berarti daya pikirna encan aktif masih loading powerna jauh tinggi aku kana sudah nu ngajawab luar biasa berarti daya pikirna encan aktif tapi nu ngajawab biasa berarti aktif ayat truk yang mampu nyebrang sungai 5 menit bari sungai na gede caina banjir tapi 5 menit pindah eta truk pindah tempat nyebrang sungai biasa luar biasa naon sababna aya jembatan susah nu ngajawab luar biasa berarti ngabayangkeun terus narenang biasa luar biasa saya nama kompak biasa berarti ini mulai datang sinyalnya ya biasa luar biasa naon sababnya tadi waktu mikirkan jembatan kaharti ku akal sering ningali truk nyabrang sungai pakai jembatan sering teh biasa luar biasa begitu biasa mulai aktif daya pikirna aya daya pikir iman Kemingga baheula Nabi Musa diudag-udag ku Raja Ramses Raja Ramses adina ke Jorames Firaun baheula Nabi Musa diudag-udag ku Firaun rek dibunuh ka pojok Nabi Musa ka Lautan Merah lompat ka hareup Lautan Merah membentang luas balik deui ka tukang kaburi Firaun geus deukeut rek ngabunuh bingung Nabi Musa rek nyalametkeun diri rek nyebrang Lautan Merah perahu rek nyebrang Lautan Merah jembatan anak arek nyeun heula jembatan kudu jelas harita can aya nu dagang semen
muntang tolong Nabi Musa ke Allah, maka ku Allah ditulungan idrib bi'asakal bahra. Hei Musa, tenggelam lautan merah ku tongkat anjeun, ditenggelam lautan merah ku tongkat Nabi Musa, berai belah lautan merah. Nabi Musa mampu nyabrang lautan merah tanpa pakai peralatan, biasa luar biasa. Jawab sing kompak, biasa luar biasa. Naon sababna? Hah? Naon sababna Bu? Oh jembatan bisa nyebrang. Tata biasa luar biasa. Naon sababna? Naon Bu? Pak, Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa pakai jembatan, biasa luar biasa. Naon sababna? Nu ngajawab mukjizat berarti daya dikir nangis hirup. Nu hulang-hulang loading deui bae. Waduh kahalangan suhunan masjid dia sinyal lain. Biasa luar biasa cek akal dihujah. Naon sababna luar biasa? Subhanallah, itu kekuasaan Allah. Subhanallah, itu pekerjaan Allah. Subhanallah, itu iradah Allah. Subhanallah, itu mukjizat. Lamun geus dijawab ka Allah, saha nu bisa ngahujah ka Allah? Leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun. Subhan. Tapi lamun dijawab di ku akal, Nabi Musa nyabrang lautan merah biasa luar biasa. Luar biasa. Naon sababna? Ajaib. Eta ajaib cek akal, dihujah deui. Naon sababna ajaib? Aneh. Oh jambatan bisa nyabrang. Naon sababna aneh? Teu kahati ku akal. Sabab biasana lamun nyabrang make peralatan. Ieu mah peralatan tapi bisa nyabrang. Berarti teu kahati ku akal. Naon sababna teu kahati ku akal? Luar biasa. Atuh bolak-balik kan ini biasa. Iya. Akal. Tapi lamun dijawab langsung subhanallah, itu kekuasaan Allah. Saha nu wani ngahujah ka Allah. Leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun. Subhan. Taya ayeuna urang fungsikeun antara daya pikir jeung daya zikir. Ari kajadian Isra Mi'raj asep kudu make naon heula? Daya zikir heula. Iman, ma'rifat, wauh kana dadamelan Gusti Allah. Ulah waka langsung ku akal, ku iman heula. Lamun iman geus narima, naon atuh anu teu kaharti ku akal? Sabab Allah mampu ngayakeun segala macam. Betul? Iya jangan bentengan, ayeuna loba nu ngaku Islam tapi pendapatna edan kene. Disebut edan kumaha? Eta jelema ngomong cenah Isra Mi'raj Nabi ruhna wungkul henteu jeung jasadna. Lamun aya jelema nu ngaku iman ngomong kitu berarti diragukan keimananna. Berarti teu yakin kana kekuasaan Allah, teu yakin kana kudrah iradah Allah. Betul? Ayeuna ulah ka Isra Mi'raj Allah nangtungkeun langit tanpa tihang, hayo. Bisaeun? Bisaeun? Tengah penting aya bulan hurung, lamun isuk bulan parem, nu bijil panon poe caang, sok siaran ku sia, di mana stop kontaknya? Allah nu ngatur kabeh, subhan. Sore-sore hujan gerimis, daraat datang panon poe sinarna di sore hari, pelentung warna-warni di langit, naon ngaranna? Pelangi. Kumaha cek iman? Subhanallah, maha suci kau ya Allah yang telah menciptakan pelangi berwarna-warni di sore hari. Terima kasih ya Allah, aku masih diberikan kesempatan melihat ciptaanmu. Subhanallah, ningali dadamalan Allah jadi ibadah. Tapi jelema anu teu aktif daya pikir nempa pelangi, neuleuh pelangi, bengong bae. Ngecet na kumaha eta? Pikiran geus sakalian koasna sagede kumaha. Pikiran deui STG-na nepi teu ka langit. Tapi iman anu ngajawab subhanallah. Makana kejadian Isra Mi'raj bagian iman heula sabab diawali ku Allah ku kalimat tasbih berarti nandakeun
bahwa kejadian Isra Mi'raj dikerjakan ku Allah, putrah iradah Allah. Nabi ruh jeung jasadna bisa berangkat sabab lain kahayang Nabi. Kabeh kejadian eta kahoyong Gusti Subhan. Yakin bahwa Nabi Muhammad teh Isra Mi'raj ruh jeung jasadna. Lamun ada boga pendapat Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul, berarti Isra Mi'raj teu nyata. Mun kitu ngimpi ai ruhna wungkul mah berarti salat 5 waktu hasil ngimpi. Berarti dina surah Al-Isra aya ayat kalimat subhanalladzi asra bi abdihi, berarti eta kudu diganti ulah bi abdihi tapi bi ruhihi. Allah geus mempertegas subhanalladzi asra bi abdun, yang namanya abdun hamba komplit ruh wajah sahih. Kok bisa Nabi can boga kapal, Nabi can boga pesawat tapi bisa terbang? Bisa sabab Isra Mi'raj lain kahayang Nabi kahoyong Gusti. Apapun perkara yang Allah inginkan mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alun lima yurid. Apa yang Allah kerjakan menurut kehendaknya sendiri, mampu bikin Allah. Ulah ngaisrokeun ngami'rajkeun Nabi lamun rek diudag ku akal cenah teu ka hati ku akal, berarti eta imanah teu hirup jelema kitu. Ayeuna mah ngudag mikir-mikir kahirupan urang ge, lamun diudag ku akal wungkul tanpa make iman teu asup akal. Punten kuring rek nanya, pernah teu ngalaman hirup di jero beuteung indung? Beuteung indung luas apa sempit? Tapi eta orok bisa hirup, ngalaman hirup di jero beuteung indung sabaraha bulan? Cicing ibu-ibu lah, sabab ibu nu ngarasakeun, engke bapak-bapak. Sabab bapak sering ngalongok. Bu, pernah hirup di jero beuteung indung pernah? Sabaraha bulan? 9 bulan bener? Coba hitung, ibu hamil sabulan ke saya can eta orok. Jawab. Tuh, boro-boro salapan sabulan ke can aya orok eta. Berarti salapan kurang hiji. Ayo 2 bulan ke saya orok can. Karena gumpalan darah mesti diperkuat ku Allah dengan kekuasaannya. Naik ke 3 bulan Allah ciptakan tulang belulang terus ditutup kunang, dibungkus ku kulit, dibungkus ku daging, menang ciptakan Allah. Naik ke 4 bulan berbentuklah manusia janin aya dina rahim ibu. Di 4 naik ke 5 bulan ditiupkan ruh ku Allah, mulai usik eta orok di jero beuteung indung. Pernah karasa bener di 4 naik ke 5 bulan. Nah jadi eleh ku aing, berarti aing sering ngalongok itu bener. Terus ulah ribut. Berarti lamun di 5 bulan ngajuru ibu 8 bulan, 5 genep 7 8 salap manukur 5 bulan ngadon hirup di jero beuteung indung. Hirup kitu asep di jero beuteung indung, paneta budak sok usik karasa indungna geuning. Mudeg-deg bulak kiri tung ribut ka bapak-bapak geus najong kata nanyakan futsal. Oh lo emang di mana lapangna di jero? Cecalakeun di belah mana? Di belah kakuhu bae usikna. Oh lalaki. Sok tahu eta bapak. Geus 8 bulan pindah ka kecap, bapakna budak teh di kecap bae ayeuna mah. Awewe. Emang cenah ngatuh. 2 poin dari ngajuru budak di tengah-tengah, bapakna budak teh di tengah-tengah bae. Bencong. Amit-amit. Yo, yang nu hamil tong mikirkeun kitu sia. Rek atuh rek cari tengah. Geus cicing penting ngadua ka Allah, loba dikir, nu penting budak sehat normal kitu bae geus. Bener teh? Dan 8 bulan ngalahirkeun, dipikir-pikir berarti 5 bulan pernah hirup di jero beuteung indung, bari tempatna sempit. Udah ku akal, eta orok rek lewatna napas. Ayo. Heuy. Eta orok di jero beuteung indung rek lewatna napas. Emang na beuteung indung loba jendelaan yang napas orok. Aya gerbang hiji-hiji ge parebeuteung bapana. Allahul Mudabbir, Allah yang Maha Pengatur, kabeh diatur ku Gusti Subhan.
Nah, biasakan maca tasbih nama setiap ningali ayat-ayat Allah, ciptaan-ciptaan Allah, biasakan baca tasbih. Punten ka operator sound system supaya ehona dikurangan salin volumenya tambah deh, saya rada engap ya, capek kalah saya yang bingung pula deh tak kuduna di dia jadi dulu laras deh tanggal lamun panggung kieu deui biasakeun mun yang heupna ieu teu pugu sabab maka ditu hareup ka di hareup kamu hadirna nguriling jadi